Nurhayati keur maca buku, Fatimah nyatet, Salsa ngobrol leutik, Anggun diuk bari melamun, Abid jeung Rapli asup ka kelas. Ayeuna ayo urang bolos wae. Ya bosan diajar terus. Kamu itu harus Bit, ini jam pelajaran penting. Lamun bolos bisa menang hukuman. Ayo atuh Gun. Kali-kali mah teu naon. Tapi lamun nyawan kumaha? Ulah nurut Gun. Urang mah sekolah kita diajar, nyangga saleuwih wae ya. Abid terus ngerayu, tungtungna Anggun satuju. Nur, Salsa jeung Fatimah silih tingali bari ngahariwang. Abid, Rafli jeung Anggun keur seuri-seuri teu lila guru datang. Naon anu keur dilakukeun ku Aranjeun di dieu? Ieu lain jam istirahat. Hapunten, Bu. Bolos teh kaasup kenakalan remaja, lamun terus-terusan bisa ngarugikeun Aranjeun. Anggun ngahampura ka Nurhayati jeung Nu sejen. Hapunten abi geus salah di bolos. Nu penting ayeuna geus sadar. Kuring oge minta hampura teu sakuduna ngajak babaturan. Pengajar kudu bertanggung jawab pada diri sorangan. Ulah ngerti kakasenangan sapeda rusak masa depan. Mimitina ayeuna urang olahraga. Halo guys. Kita ketawa-tawa, habis itu gua ngomong hapunten Bu. Terus si Fatimah datang. Jadi biar scene-nya beda. Ini behind the scene Yes. bikin drama Sunda. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kita lucu banget sih. Aduh.